Nu penting mah urang mah kiwari ngarubah diri urang tinu baheula kurang hade, ayeuna urang kudu merubah mun bisa mah jadi jelema hade. Lah cenah ulama can aya waktu pikeun ngarubah diri. Para dulur, para jamaah, jangan menunggu waktu untuk berubah, tapi berubahlah selagi ada waktu. Lah cenah ulama moal kailu ngaji can aya waktu, ulah nunggu waktu, ngajilah selagi dibere waktu keneh ku Gusti Allah. Awak urang teh tujuan ngaji bukan untuk ngajadikeun diri urang menjadi lebih baik daripada orang lain, tapi tujuan ngaji eta adalah menjadikan diri urang untuk lebih baik dari diri kita sendiri di masa yang lalu. Besi urang tahun ka tukang mah resep keneh main slot, atuh sugan ku geus daek ngaji mah eureun main slotna gitu. Lamun tema tahun ka tukang urang resep keneh hiburan dangdutan, di mana aya dangdut didatangan ku urang, sugan aing geus ngaji mah eureun nontonan dangdut. Jeung supaya urang dinilai baik ku Allah Subhanahu wa ta'ala, diaku digolongkeun umat Kangjeng Rasul anu daek balajar ngaji kadituna. Jadi etalah fungsina ngaji jeung tujuan ngaji. Salah besar lamun urang balajar ngaji kadituna ketika geus bisa sok rajin ngaji terus ngarendahkeun batur. Salah besar. Salah besar ketika urang rajin ngaji kemudian kanu teu ngaji urang nganggap remeh ka batur, eta ge salah besar. Lantaran ngaji mah cek tadi dia tidak untuk dibanding-bandingkan antara diri urang dengan orang lain. Lantaran teu meunang ngabanding-bandingkeun diri urang dibandingkeun jeung orang lain. Jangan pernah membanding-bandingkeun awak urang, membanding-bandingkeun diri urang jeung awak batur, jeung diri batur. Lantaran mata poe jeung rembulan teu pernah ngabanding-bandingkeun. Cek rembulan gagahan aing bulan, nah cek matahari gagahan aing bulan, cek bulan gagahan aing mata poe henteu. Kabeh ge pada bagus dan akan bersinar membawa manfaat pikeun umat ketika tos tiba waktuna. Urang nu bisa ngaji, urang kerajin ngaji, meureun keur bersinar kiwari. Tapi bukan berarti nu teu daek ngaji ge lantas tidak akan bersinar, akan bersinar. Setidakna urang nu geus bisa ngaji, mun aya utamotan atuh urang ilu macakeun Qur'anna, nu tara ilu ngaji atuh nyana nu ka kuburanana ngagalikeun kuburan. Jadi kabeh aya membawa manfaat. Terkadang ustad nama kiai nama mun kamotan sibuk nyeunaan amplop jeung nyolatkeun, bener. Masyarakat anu umum mah nu teu boga gelar naon-naon pangcapean ka mana? Ka kuburan mau pacur tanpa dititah deui nyiar karidoan Gusti Allah. Kiai nu bersibuk amplopan sering bareng cenah gedeng ya. Gitu. Salat tadian cenah 100 jelema mah. Jadi urang sing ade fungsi ngaji teh lain pikeun saling rendahkeun ka papadanya. Mudah-mudahan urang kabehan diberian istiqomah dina ngajina, amin ya robbal alamin. Supaya engke urang boga akuan ti Kangjeng Nabi urang, boga urang parahu majelis taklim pondok pesantren ngajadikeun parahu urang pikeun urang menyeberangi lautan anu aya di poe kiamat, yakni lautan pakewuh, supaya urang bisa salamet nyukang di jembatan Siratal
mustaqim. Itu penting. Sakumaha ceritakeun urang kudu rajin maca sholawat lantaran diantawisna kamanfaatan sholawat adalah pikeun urang bisa salamet nalika nyukang di siratal mustaqim. Penting kita baca sholawatnya. Sing rajin maca sholawatna, ulah malesan maca sholawatna, ulah ngararedul maca sholawatna. Ayo baca memeh sare udang sare mantas sholat arek sholat baca sholawat keur kumaha bae bararaca eta sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting di bararaca sholawat.